Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Anissa Raihani Kamto di kelas 12 MIPA hiji. Di dia kuring bade ngajelaskeun sakedik ngeunaan biantara. Hampura lamun aya kasalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Afa Nurul Lelia, biasa dipanggil Afa. Abdi ti kelas 11 MIPA hiji, Bumi abdi di Cibuong. Abdi medali Bekasi kaping 11 Juni 2020. Yuswa abdi ayeuna 17 tahun. Biantara teh nyaeta kagiatan nyarita pikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasoalan ka jalma rea. Rupa biantara nyaeta pembuka acara, pangarahan, sambutan, peresmian, laporan, sareng pertanggungjawaban. Syarat bahasa dina biantara nyaeta komunikatif sareng sopan. Struktur biantara nyaeta pembuka, eusi, sareng panutup. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Laura Irana Mauliasa, tiasa dipanggil Laura. Abdi medal di Jakarta 20 Mei 2003. Yuswa abdi ayeuna 17 tahun. Bumi abdi di Cibarusah. Biantara teh nyaeta kagiatan nyaritakeun pikeun maksud atawa ngajelaskeun ka jalma rea. Rupa biantara aya genep nyaeta pembuka acara, pangarahan, sambutan, peresmian, laporan, jeung pertanggungjawaban. Syarat bahasa dina biantara nyaeta komunikatif jeung sopan. Struktur biantara aya 3 yaeta bubuka, 2 eusi, 3 panutup. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Lucy Mutmainah, tiasa dipanggil Vivi. Abdi medali Bekasi kaping 20 genep sasi September 2003. Yuswa abdi ayeuna 16 tahun. Bumi abdi di Mutiara. Abdi bade ngajelaskeun biantara. Biantara teh nyaeta kagiatan nyarita pikeun maksud atau ngajelaskeun hiji persoalan ka jalma rea. Rupa biantara nyaeta bubuka acara, pangarahan, sambutan, peresmian, laporan, jeung pertanggungjawaban. Syarat bahasa dina biantara nyaeta komunikatif jeung sopan. Struktur dina biantara nyaeta bubuka, eusi, jeung panutup. Sekian ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Nabila Azalea Widiantoro ti kelas 12 MIPA 1. Di dieu kuring bakal ngejelasin sakedik pakawis biantara. Biantara nyaeta ngajelaskeun hiji pasoalan ka jalma era. Rupa-rupa biantara kabagi 6, nyaeta biantara bubuka acara, pengarahan, sambutan, peresmian, laporan, jeung pertanggungjawab. Syarat basa dina biantara kabagi 2, nyaeta basa komunikatif jeung basa nu kedah sopan. Struktur biantara kabagi 3, nyaeta bubuka, eusi, jeung panutup. Bubuka biantara kabagi 4, nyaeta salam, pambagea, ucapan, jeung tujuan. Eusi biantara dumanar kana kegiatan anu kita siapkeun. Panutup biantara kabagi 4, nyaeta pangharepan, panghampura, panghatur nuhun, jeung salam penutup. Jauh ti kuring, pangangin tiasa dianggo. Bye-bye.